Bibi tara keluar di imah boga naon di imah. Bibi teh keur karacunan film drakor geuning Anjir. Harudang bibi aing ieu kemajuan anjir. Jika anak muda wae tuh. Nya nonton drakor. Kumaha di resepna eta film drakor? Ini bara rodas akra resep ara halus. Nya jelas atuh film drakor mah. Oh bener. Hitung-hitung cuci mata we nya. Oh. Daripada ningali si Amang apoe rumeuk di imah. Bener mending aja drakor bener Bi. Heeh. Eta bibi favorit ka bintang film drakor saha? Bibi mah kasih limbad Nah jadi limbad. Bi limbad mah lain pemain drakor bi lain. Si limbad mah pemain debus. Kang Sulap. Lee Min Ho meureunna, Lee Min Ho. Tiraku lololeho mah artis-artis sembarangan pisan eta teh artis Korea. Tiraku lololeho mah. Henteu bi henteu nonton leho henteu. Henteu bari cek saha nonton leho atuh. Lee Min Ho teh ngaran jelema, ngaran artis Korea eta Lee Min Ho aya. Aya ngaranna, ngaran. Teu nonton leho henteu. Anggar geus saliwang bi aing ampun teh. Ya wae ieu aja. TV tabung. Alam dunia terek ngeusan meureunnan kosnya nyaan ieu mah. Kumaha kitu Brad? Ayeuna geus arek aya nu perang deui anjir. Nagara mana kosim karek ngadenge? Cek aing ge dengekeun barita lalajo HP teh si teh. Lain nyekelan TikTok wae ai maneh. Ayeuna teh Kamboja jeung Thailand anjir. Barabot wates nagara anjir. Teuing ieu geus kajadian deui wae nya Brad. Anjir perang di ditu di dieu sok bayangkeun ku maneh. Eta kolot baheula jigana nu ngawarisna salah Brad. Jadi kurang jelas etanya perbatasan teh tapel wates teh. Kuduna mun kosima dipelakan caklat cikli Brad. Sing lempeng. Jadi moal hayaturan ngageser. Tuluy di mun kosima secara kekeluargaan diriungkeun ngan Brad. Lamun teu beres secara keluarga di RT-keun sakalian. RT? Astagfirullahaladzim. Please kos. Itu urusan negara kos. Urusan negara henteu bisa anjir diriungkeun jeung RT anjir. Ya, lain watas di lemur jika diurang anjir lain watas negara. Teu bisa make caklat cikli henteu. Anjir ke caklat cikli cenah anjir. Parah aing si Kosim ampun teuing. Please kos ieu mah serius kos. Ieu mah serius anjir mangkaning negara tatangga aing bisa jadi rudal anjir nyasab anjir ka negara urang. Sok rek kumaha anjir negara tetangga anjir deket. Ayeuna teh geus narurunkeun kendara lapis baja sok. Rek kumaha anjir? Salah atuh da kudu nanyakeun geura ka Kosim nu kitu mah. Ayeuna rek teu perang kumaha Brad ari ngaluarkeun kendaraan lapis baja mah. Kuduna ieu nya ngaluarkeun atuh lapis legit Brad. Jadi pasti tercipta kedamaian Brad. Ngarang-ngarang keur ngariung ieu nya aya opeun. Pasti musyawarah ogenan aman tah damai. Sok geura bari ngopi. Lamun teu beres tingkat RT atuh ka desa dibawa. Lapis legit ya. Kudu diusulkeun ke ku aing ka Dewan PBB ka itu. Ya guys ya. Tapi aya dipikir-pikir mah turunkeun lapis baja mah nya jadi perang. Kan masalahna anjir eta nu di PBB bareukieun moal eta anjir dibere lapis legit. Kumaha lamun ku lapis Surabaya kos? Kumaha? Ide bagus eta bisa. Kagok ebah anjing. Tadi sambung ge tara nyambung aing ngobrol jeung si ieu mah. Aya wae ieu anjir ieu. Sun Gokong. Sun Gokong anjir. Brad, kapan samingguan di teh Brad tahun baru 2025 gini Brad. Terus rencana si Brad jeung kamonesan
Arek kamarana Brad, Arulina Brad. Moal ceng, rek di dia we orang mah. Di dinya rek mana? Aceng gari kamonesan arek di Lalembur mah Brad. Nyambut tahun baru nak. Aceng miluan di dieu meureun Brad. Nyoh, atuh rek naon anjir usum hujan ceng. Ya tong liliaran lah. Steka laut bisi rob. Bener teu. Ayeuna ka gunung leueur lah leueur. Di kota banjir. Geus caricing di imah lah tahun baru ayeuna. Orang kamonesan moal ka mamana ngan arek nyieun kambing guling. Wih, mantap Brad. Oh, atuh tahun kali bener teu taraunggal poe. Nya, Nya Brad, Aceng rek miluan udunan malah mah Brad. Ari kamonesan arek kambing guling mah. nya atuh arudunan atuh situ biraku teu udunan yang gratis we nya guys ya. Anjing rek udunan naon? Aceng mah bantal. Jeung selimut. Naon si teh saroceng? Make jeung udunan bantal. Rek ngadon molor dia. Kapan guling nama geus aya ieu Brad di kamonesan. La ilaha illallah. Ampun ting serempag deui wae saroceng. Kambing guling. Lain guguling. Kambing guling, ceng. Kambing guling, kambing nya dibakar tapi weuteuh. Henteu dicacagan. Weuteuh, guluntungan. Diguling-guling ngebakarna. Maksudna eta kambing guling. Lain guguling saroceng. Ripuh ai saroceng ieu. Ha bisa wae ieu ya anjir ya areng batok ya. Aceng nyen kolam rias hareupeun imah Brad. Ngan lauk naonnya anu alus jeung murah euy. Koi mah mahalnya. Mahal mah kabeuli ku Aceng mah. Koki. Tah lauk koki mah rada murah. Murah koki mah tapi alus sarua jeung koi. Komo Nah, koki mah. Meureun Aceng kudu meuli alat dapur jang masakna. naon jadi kena alat dapur teh. Ya. Lauk koki. Lauk koki lain koki tukang masak lauk. Anu siga koi tapi rada leutik murah hargana ceng. Lain kana tukang masak. Nagana jadi kana cep si ieu mah anjir. Cep sanud cenah ngojay maksudna Brad. Astagfirullahaladzim. Boki sasab si ieu. Manya cep sanud si tadi ditah. Ieu. Lieur aja lagi ngobrol jeung si saroceng ieu. Ampun teuing. Lain Brad. Aceng mah aneh ku hayam. Anjing. Geus hayam deui wae ieu anjir si Aceng. Ampun teuing. Please ceng. Aya weuh pembahasan anjir anu rada penting gitu anjir dibandingkeun ngebahas hayam ieu ceng. Aing meni asa kabina-bina teuing ieu ti kamari ngebahas hayam anjir meni lieur. Sok atuh naon sok lah. Sok naon. Naon anu ngaganggu kana emutan Aceng masalah hayam naon. Lain kitu Brad. Aceng mah ti sabrang nyunyuhun hululu ieu tah. Can pernah ningali hayam kiih. Anjing. Nya cek aing geus ieu mah. Ceng, ya. Najan hayam kiih moal bebeja ka Aceng moal. Moal bebeja Aceng. Da lamun misalkeun hayam bebeja heula nya kiih ka Aceng, pasti ditoong. Benar teh ku si saroceng mah. Ieu pikeun ka kieu ieu pembahasan anjir. Parah anjir. Empagna si Aceng. Ampun teuing.